Allah maparina nikmat ka hambana kumaha Allah. Coba ukuranana nu disebut kumaha Allah teh Bu. Allah maparina nikmat, Allah barang bere ka manusan teu dihitung ijir. Ayeuna poe urang masih dahar isukan dahar keneh teu. Nya, diterus diwowoy ku Gusti Allah kop. Nya, ngan wakallafahum jeung Allah ngawajibkeun ngudukeun kaman ala qadrihim sakumaha mampuna nyopaingan nya. Nikmat teh aya nu disukuran, aya nu nyebutkeun alhamdulillah. Ya, dibere ngarenghap, tang dibere bobos, dibere sagala ku Gusti Allah aya ngucapkeun alhamdulillah cik kira-kira. Nanya, kunaon sarua wae nya ari terap alhamdulillah pada atas naon. Tas dahar lain ku masalah terap nah. Coba lamun barang dahar teu terap alhamdulillah henteu. Itu tingali pantes coba ayeuna kieu Bu Pak mun Allah ngawajibkeun ka manusia syukuran sakumaha cek Allah berat henteu. Ya syukuran dikawasakeun ka manusia pek bae kumaha maneh syukuran ka kami mah nya. Kumaha maneh heug wae kami henteu nangtoskeun nya. Henteu nangtoskeun naon rupa syukuranana sabaraha kali syukuranana nya nyapain ka harteu naon nyebutnya kares teu seueur keneh nikmat anu henteu disukuran bahkan urang ngarasa eta teh lain nikmat jadi henteu syukuran ngan karasana nya engke di mana-mana geus laleungit nya urang dipasihan geulis syukuran teu nyaan. Di mana syukuran anak di mana-mana geus leugit geulisna karasa didinya.